Alah, malam tahun baru guys. Happy New Year pokoknya namanya. Selamat malam tahun baru 2025 ke 2026. Lembaran baru nanti tanya. Ayo na bari sekalian nyenget petasan lah. Udah tahun baruan biasana niup trompetnya, melem petasan, jeung melem imah ulah namanya. Aduh. Dah lah. Kenaon seuing? Kang Cepot. Mawa naon eta? Ieu teh petasan maneh teh dibeuleum. Sugana atuh nya ngapledug heueuh deukeut ka imah mantan. Panreuwaseun. Astagfirullahaladzim. Eta teh mawa pepetasan. Apan Kang Cepot teu apal? Apan ayeuna teh pemerintah teh melarang. Naon? Melarang nyaeta ngaulahkeun ayana pepetasan. Tahun baru sekarang tidak boleh ada yang menyenget petasan. Ulah eta teh ulah diseungeut. Beuh. Kunaon bet ulah diseungeut? Sabab ayeuna teh pan urang teh negara Indonesia teh keur loba bencana alam. Ayeuna pan di Sumatera, di Aceh dulur-dulur urang pan kakeunaan ku bencana. Nya anu sakitu dahsyatna. Mun bisa mah ulah diseuneut eta kade. Jeung deui lebar eta diseuneut. Sabaraha eta hargana? Ieu teh hargana teh 200.000. Tuh 200.000 jeung tibatan ayeuna duit dibelikeun petasan tuluy diduruk dibeladagkeun. Manfaatna mending ayeuna mah urang donasikeun duit teh. Ka mana? Ka dulur-dulur urang anu kakeunaan ku bencana. Mending ge ayeuna mah daripada nyeuneut petasan mah mending lobakeun ibadah, lobakeun maca Quran, lobakeun muhasabah diri. Mudah-mudahan tahun anu kamari jeung tahun nu ayeuna bisa tahun ayeuna teh diomean tahun kamari teh bisa lebih baik tahun 2026 teh kitu. Alah, da walanya. Mending lobakeun ibadah ayeuna mah. Rek dikamanakeun eta? Rek dibeuleum di imah di ditu di lemur di imah pamajikan. Rek dibeuleum kumaha? Sugana kana tarang mitoha. Astagfirullahaladzim. Lieur si Kang Cepot mah.